kamari sore mah abah teh ka kandang hayam rarek ngasupkeun hayam di toongan abah sulai salah rasup. Ada orang teh anu hiji teh eueuh kata hayam teh di tangan ku abang uriling leungit itu aduh cuk abah teh ka mana eta anu maling abah kumaha gitu. Teu eta jos lah dulur abah anu rada torek teh nya anu torek. Abah teh ngomong coba aduh jang aduh ieu mah euy gitu. Hayam abah teh leungit jang hayam abah leungit nempuan teu maneh coba. Ada tada mana ngajawab teh kieu. Loba bah di kebon uing bayam mah satu. Loba di bayam mah japan kamari uing melak bayam dari kebon. Abah teh jeung sewotnya hay sewot hayam leungitnya sewot geus teu nyambung ngomong teh abah teh. Hayam jang hayam. Hayam lain mah lain bayam lain ai sia teh ceulik teh mandikeun asa ku beuki-beuki teuing. Abah teh sewot abah. Ciban mana ngajawab deui manehna teh. Ngajawabna teh kieu nya kudu meuli ka uing kun meuli abah teh meuli bayam ka uing abah da uing rugi cenah bayam depenta meunang meuli ka uing abah teh mendingan liat ada